selingjang da seling teh gedengeus dewasa eukeur anguran gara pikir-pikir ku seleng naha ka mana ieu pangaulaan dugi ka parantos 2 tahun satengah ayana tobat teh geuleuh ujang palang siang malum tiba heula ka Panawa aloba anu mika ngewa aloba anu mika hiji loba anu mika benu deuleuh ujang loba anu sirik pidik jaet ka diaya salilana teu oleh ngancam-ngancam kalengahan Panawa takwa hal ieu ayeuna silaing cing boga rasa tanggung jawab hiji pawongan ka pamimpinna jeung kudu kumaha carana urang anu jadi rakyatna ujang ayana Astra jinge sisirian sia nanaonan sia kapunjana abdi teh Sumur atuh kedah ka mana ieu teh kan? Ka mana si Dawala? Wo, iya ada lebak. Guru, kalanan kagok keur ngahojon. Hei. Si monyong ampun aing. Aduh, ampun. Boro-boro guru atuh gara pisang maneh. Gara pisang. Tapi noda mah ngahaturkeun semabekti kokonyuk juragan Anom. Diterima lah ulah. Sumuhun atuh kedah ka mana ieu teh milarian teh nya eta kalau tilinglung da kudu ka mana cik wa hiji kolot anu beurang dipercaya wa hiji pawongan Panawa wa hiji ulu cupu Panawa cing boga rasa tanggung jawab wa cing sok nya wa kunyu sia nyebut wa kaing ai dewek teh menang nyebut wa salah kamu nya lamun ka Mamah Iyar menang nyebut uanya geus meunang hidu ka tiwu ka congo-congona ku amis puhuna ge parantos gamos kitu nu teu bisa kitu sabab ua anu geus berpengalaman sabab ua aya bapa anu geus berpengalaman Pak sok nya hitung jeung sakalian keur peuting isuk sabaraha bijina si kunyuk sia sok sanes lain nyangahkeun sadaya-daya nanging pinasti kersah yang tumamparan barang Raden Gatot Gacamiwah para pawongan sadaya nuju ayat di satengah king marga sopana marga jalan sopana alas pring gadingan salah aya anu kokoceakan senyata Dewi Arimi anu parantos kabanang kacana ku musuh paling ti nagara Pringgandani di sana Kupati Dharma Sakti utusan ti nagara Ujung Maruta ti Prabu Bayu Sutriwa. Tulungan kaula teh tulungan. Tulungan kaula teh tulungan. Wa iya wa anu. Dengekeun eta surah naon selain tulung-tulungan. Wa. Lan Dikeun sauraon. Ana seueur dadanguan gandi leuweung mah biasa cangeh gar bade ngenog teh. Surah cangeh gar kumaha? Ha cara nu bieu tulung cenah. Geus. Cik dikeun surah naon eta? Cing ujang regepkeun ku sing surah naon leh tah. Ulu itu ning lulumpatan bodas tuh. Mana? Tuh lulumpatan Pak. Mana? Itu ning tuh bodas tuh. Tuh ngajorelat tuh. Lep kana tangka kai. Tuh ning aya deui. Mana sia teh? Cileuh abdi guntang gantung geuning. Aduh, aing kunyuk sia, dicabuk sia heureuy wae sih. Tulung. Cing dengekeun jang. Ai ka kupingna mah kieu. Kang tulungan. Aya anu gagara Yaman. Kana ping-ping jeung egelan. Acu eta mah nu ngarayu, monyong nu ngarayu. Gatot Kaca barang ningali ka setengah king Geganawiati aya wanoja anu dicanak tulung-tulungan. Kalayan ningali aya suwiji cucuk gelung anu kakalayangan keneh di setengah king gegana.
tinggali stiker sayang dumam para cucuk gelung anu katingali ku Raden Gatotkaca yen netelakeun ieu teh cucuk gelung ibuna aduh wa Semar naon silaka wadaguan di dieu hei trik pangindra jalan daguan bangsat bu ibu tulungan waduh tulungan Patih Dharma Sakti barang ningali disapangkeun aya nu nyusul. Wilis arimi wayahna anjeun abus kana kantong hikmat. Kurang ajar temenan teh kita mah. Saha anjeun? Kong apa? Undang apa? Sahaja bisita apa kalau Gatotkaca. Ia memang kagungan kangjeng ibu ti pinggalani. Di mana ayah di bawah wajen? Bisa nyenta apa ia di kantong himat? Kadi kejahat kurang mana ajen? Tu bisa. Kurang mana? Mau dibejakeun tempat kaula jeung kaula. Kurang ajar bilang. Aji mulai ditegah kalah tidak Gatotkaca. Iya maju pasat iya. Hei, Kang Rai Partawisesa. Wah, bantuan. Wah. Hehehe. Boes gitu lain boes berwes gitu Gusti eta teh huntu pager gitu kurang ajar siam maju modar sia belagu kurang mana-mana ampun mang ampun modar syak aduh ya sok siap ya aduh ya ampun ya ampun mah modar syak aduh ampun kabur kemana bi euy kemana bi euy pasrahkeun indung kula. Wah bisa. Kurang mana ajen? Wih, moal dibejakeun. Kurang ajar. Ya. Haling. Ya. Anu jo sia. Kurang ajar naon teh? Bangsat sia. Saha? Kuring saha? Kuring ebit. Kurang mana? Kuring indungna Gatotkaca. Ai indungna ninina. Kurang ajar pisan haling dawala haling penasti kersak yang tumampara Patih Dharma Sakti barang bari di jamak Raden Gatotkaca leungit tanpa lebih hilang tanpa krana musna tina paningali Raden Gatotkaca Dawala. Nah kan, silaka musuh leungit. Aduh, kamana kan? Kamana agan? Silaka musuh leungit wa, teangan. Ayo, teangan. Buru-buru.
sakti kalayan senapati partawi sesa lengitan pelbih teras mapur nyanak Dewi Arimi Gatot Kaca lan para pawongan lengitin musuh kata tangkoteteng di satengahing alas pinggan ingat salah itu kaya nana Raden Gatot Kaca di satengahing alas wah katuruk-katutuh kejadian gua melipat gana kejadian katuruk-turuk Kangjeng Ibu aya nu hiwat wah aduh aya anak Dele ujang ragapkeun ku si lain kade cing hati-hati ujang kumaha kaya agan nyangakeun atuh kedah ka mana sareng kumaha ieu kajadian nu kaki ai ujang priatna jeung hati-hati deuleu reret kenca katuhuk kajadian nepi ka kieu ayeuna mah cing cabar we agan da manusia mah memang kitu nya mudah meduh we kitu urang teh sok sanajan bari jeung susah jeung payah oge melipat naon bete melipat lipat naon melipat ka eta melipat gana naon nya ta eta sanajan bari jeung melipat lipat ganakeun kitu urang teh kedah ngangge kasabaran wae kitu kan nya sabar darana sabar ta eta sabar dorana kitu haruslah kita itu haruslah nya kumaha atugan parantos kieu ya terus dawa lempang teangan musuh turta larak lirik bisi aya Kakang Pancawala ngaringkuk dinas sajroning rungkun anu tangtu teangan siap dan Raden Gatot Kaca teras halumampa mangke king baka kasranoglan Pancawala sapraptane pun Pancawala anu aya di alas Wanawasa palih kidulun alas Saptrenga anu apruk-aprukan nyuk-nyuk suku gunung Mapai Lawang anu jungkrang nalungtik pasir lungkawing teh akar ngeminjangkar milarian nyatana Yudhistira Bima lan Arjuna anu leungit di nagara Amarta Kangjeng Rama naka dimana ayana sareng kumaha nasibna kudu nepungan kamana menta tulung-tulung kasaka ama nakat dimana ayana sareng kumaha nasib awatos ku ayana rakyat cing karoceak leungiteun pamimpin ama teu beda ti kayam ditinggalkeun indungna cing koceak cing cariak Semar di mana aku ayana Semar cing menta dipanggihkeun jeung kaula kadukung teu nyamper heula ka tumaritis coba nu ngabaku pikeun jalmi mah tebih mangrupi-rupi dodoca pina cikatu abiwastosa kamana gesanya muntang
Ratu-laksana Kyang Geni Garasana waspada nirakatun pada semerangan lagiat nirakang samya ya nirapada ya nirakang samya pada Pancawala anu lumampah ukur nyalira kapujanan kaipunan apruk-aprukan di satengahing alas pinggan tinggal salah nirangan Kangjeng Rama nah di mana aya nasreng kumaha nasibna Kangjeng Rama ieu putra anu aprak-aprakan milarian di sarenganku kasedih anu taya papadana ras karayat anu dikantunkeun ku salira ama anu cingkaroceak teu beda ti anak hayam ditinggalkeun indungna sok ingis kurisi rempan ku kaayaan maklum numutkeun riwayat anu parantos katingal turta nyata yen netelakeun ka Pandawa teh loba anu mika ngewa loba anu mika benu loba anu mika ijid tapi kaula percaya kana kudrat sareng irodat maha kawasa sanajan kajelema 1000 pada mika benu salaksa pada mika ngewa saketi pada mika ijid muarek cilaka awakna lamun bener kalakuanana muga-muga wae ngadoa kula tika tebikan Kangjeng Rama miwah Kangjeng Rama paman Arya paman Dipati dina salabeting di pilarian ieu aya dina kasametan boh putra oge anu milarianana benas sayang tumampara barang Raden Pancawala nuju ngapuleung ngaraga muneng
nyatana aletan Kurawa anu dipimpin langsung ku Resi Komayana. Kalayan nyanak hiji jalma anu jangkung gede Simardada Bewa Simrustaya papadana anu kakasih Durgalapati nyaeta anlan atanapi siswa engal Resi Komayana. Anger Durgalapati. Rama Guru Resi tedateng kula suka bunga helamun kula jadi raja di negara Amarta. Bagjati nemenan buayana salira ngutus atawa nitah ka kaula pikeun ngarebut eta nagara Amarta anu kiwarikeun dipimpin ku si Kresna. Kulantaran kitu ya Rajana Amarta 2 tahun satengah Yudhistira teu aya, Bima teu aya, Arjuna oge nya kitu. Meureun mana kitu oge geus teu hayangeun jadi pamimpin. Aya pamimpin lancalin ciluncat ulang udara tina taligada. Teu nempo ka nagara, teu nempo ka rakyat anu sakitu juang cieuna. Hayu paman guru urang lumampah teruskeun sampai-capek oge. Urang rebut nagara Amarta tina tangan si Kresna Praja Batara tukang tipu. Itu sajumlah para Kurawa anger Citraksa itu mereksa Parta Marwa Wirupaksa Daruk Citra Citra Naluk Citra Soma Citra Widabo Mawi kata Jaya kata pada kalau Bapak anger Durgalapati kula pamalo cek mang oge moal burung kapi milik negara Amarta urang rebut ka Kresna sabab ieu daek teu daek ku teu ayana Yudhistira Bima jeung Arjuna yakin ieu teh vokal atawa politik nakula Sadewa jeung Kresna. Daek teh daek eta anu tilu teh Bima Arjuna jeung Yudhistira di baruang tak ku si eta. Tah ayeuna weuh deui pikeun Malespati kana kanyerian eta lintang ti kudu ngarebut nagara Amartapura. Ya. Ieu teu pinoh mah. Kalayan kula geus mimilik atawa geus miboga eta geus miboga pusaka layang jamus kali musada ieu pusakana geus aya di kula gitu paman cacok nanging pinasti barang Prabu Durgalapati Prabu Anom Durgalapati sasauran anu koceak dengek kaayaan di alas wanawasa kadangun ku Raden Pancawala kinga Raden Pancawala ngabaledog ka eta Durgalapati ti katebihan yakin sangkian Raden Pancawala ieu teh Pandawa anu tilu dipaehan ku jelema. Pinasti Durgalapati keuna pisan ku batu tarangna. Kaget denreran yan ningali. Kaget denreran yan ningali. Kaget denreran ingkang samyasak. Camplak sirah aing di baledog tepi kakarasa ngengan kana sirah kula naon anger naon aya sirah muncul nur air maledog kade aya dedemit jadi leuweung ay saha itu nu lempang ka dieu saha itu saha jeung saha jeung nah jiga si Pancawala anak Yudhistira itu ay doi amuing dulu itu di mana Pancawala reka mana itu ngobat carita yang guru
kasauran salira miwah ieu uji jalma anu jangku gede yen telakeun bakal ngarebut nagara Amarta anu kiwari dicepeng ku Prabu Batara ti Jenggala Manik coba kayang nyaho urang pada oko begalan pati saacana nagara Amarta kapimilik ku Andika coba urang pada oko begalan pati kurang ajar nah iya mang kalau kudu diwarah ya paehan awak Pancawala dikepung wakul buaya malap senyata barang parantos kacang kalak maksud dipateni benang aduh ampun nah kesangka teuing bebenyit camplak itu budak baledok anger ieu kula paman eueuh deui ieu budak anu bakal ngaliarkeun tales ateu ieu mang teluk ieu sabab geus apaleun maksud jeung tujuan urang dek ngarebut nagara Amarta iya gara paehan cing nya saha eta ol gojona anger jaya ta laula paehan ye si Pancawala Allah wa ayak keneh karep pikeun ngalawan ampun wa mangalangkung sae pateni we kula dina waktos ayeuna modar kurang ajar bae ayeuna oge sadaya-daya pinasti Raden Pancawala ditunggal jangga nggih Pancawala kula tegerakeun kategan paeh awak maneh yangakeun tegang pati ilang dunya sawarga Gunawi ayu papatan pata perlayat saang bulan 14 tegenek sareng teu maleuk-meuk balungbang timur jalan gede sasapuan yangakeun wa pileleyan Kangjeng Rama ieu pula bade ngantunkeun alam sabab musabab bade wangsul ka alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna pileleyan dunya dua papasangan kulon wetan kidul kaler berang peting halodo jeung iji kula tina waktu ayeuna bakal ngantunkeun mangga gara paekan we ibu pileleyan ieu putra teu tiasa tepang heula sok nyantong maka jeung lilakeun gojojos tenggorokan tuman tah si bangsat ieu podaran tah si kunjuk podaran si kunyak